naon atuh mah? Hudang geus berang keneh. Nih gandeng. Ampun budak kamu hees molor. Naon atuh mah? Mana dihudangkeun teh tadi? Hudang. Jadi ai berang keneh atuh. Tuh, berang keneh kumaha magrib. Di datang Sok dulu. usaha naon. Kedek usaha. Lain hees jeung hees dahar modal ulin. Usaha kayak tingali. Sok lieur indung teh lah. Pusing. Sebat poe teh ngebendungan maneh. Atuh anjing carekan dicarekan dek gawe urang lieur carekan sabaraha euy mana baru udah nopal teh urang tinggalna nu iya urang ngarumus anjing tah sia ngarumus goblok aing teu bisa anjing kan urang tara ayeuna tara bijil jam 9 sok buru daftar heula sok mana we naonnya euy nomorna sok we teh sabaraha eta genep genep 0 5 5 8 8 sok enak rumus kemana teh sok we teh kadegeun kana peuneu tamah kumaha sia euy ini kan tak geus dilatar main poho anjing cek aing mah mending ieu naon nginpo heula heeh nginpo euy ane enggak ngumpul berang keneh tuh 7:30 pada ngarumus ieu pada ngarumus asal sadut infona punya uang bareng we tiruan mobil heula uang bareng tiruan info heeh nginpo ya lieur anjing heeh lieur naon euy sok biasa we budak marah ieu budak ngora ini pangarumus sih anjing icis sok mana bisa kan ngarumus sok mana ayeuna Hongkong gitu anjing jerukan sok lah Hongkong dah nomor dia paling pimpinan berarti modal sih orang nong ngimpi modal deui euy poho teh deui teh teh nu ngimpi urang kemarin ngimpi ora ieu masalah mah da teh 4 3 7 naikna teh heeh kieu perkiraan mana lieur anjing di rumus kieu mah urang anjing sugan nirik heuh nomor mending ieu ta plat nomor we anjing balik nginpo we rek plat nomor nginpo sok nomor geus aya sia tawarik 2 halus cantik gimana tuh mana masangan plat nomor mana masangan info asupan ieu we Shanghai jeung Hong Kong heeh ajaran heula heeh yu urangin nginfo eta plat nomor atuh urang info tara meunang anjing aduh kalau balik wae nomorna meureun geng juga dulu tuh gitu goblok tilu anjing sok moal aing mah genap naon ancan sedih dulu tuh kurang anjing tilu ya udah iya makan iya we kur baku P2 tuh sia B2 ieu mah toto Makau aduh aing teh masang ini masa mana masang si ieu ya nu masalah cing 7084 goblok 84 masang barangan 20 berapa mana masalah 2000 masang 7 7 sabaraha mah nya 7 aing mah naon mana udah kici biji ini lila ini wah badan ini bawa mana
menang sih nanti laki yang mengocok sekapang masuk kain bisa juri gue kita Iya nih dia. Bilang kopi ya. ngopi sampai Ngobrol seru ya. Seru. Dinyo deui gampang. Ya listrikanya bener HD. Cuman mang baheula teh kieu. Tuh, Tuh malah apa? tanah main. Anjing aing rek nyangan gawe geura anjing. Togel ku aing. Nomor anjing pasar. Hei. Hei. Kena naon euy? Biasa ieu balik bola. Ieu kade togel. Togel. Harusnya anjing ternyata aing sudah firasat 2 anjing. Kena naon ya marane? Iya lombok Makau. Mana sok Anjing ada ge urang ke sare nu urang mutruk ngarekan teu gawe anjing ieu. dong, ada mending masang. Mana ge ge beda asa. Udah masang teh dah anjing si ukur gini mah teh ieu. Mending info we urang ajaran urang ngarau. Daripada Urang ngarau mending ya. info Heeh. Ayo asli dah kan ngarau. Yuk, Ayo kita dinaik ngarau. Yuk. goblok bisa. Ngarok tangkal Oh, ngarau. Ayo ada 37 anjing dibalik si goblok ngajeng bijil 7 sabaraha? Bijil 73 si anjing lain bolak balik gitu. anjing kan aing apa kita geus ngitung teh aing geus ngepas Geus si aing ngerok lah anjing. ngerok Urang dicarekan wae juga menang milik deet atuh. orang ngerok wae eta Ngerok aja ah. Dan miliknya di mana we? Kita di kerok meureun miliknya. aing mah euy si ieu borangan euy anjing Sia tong borangan goblok beda urang. Kalem. anjing ngomong lamun borangan ditinggalkeun euy Tinggalkan we talian. Borangan ayo minjem urang mah. kalam sok gampang. Borangan ciga budak. Ayo buru lah anjing mah urang kebalik kana mah. tuh ini kamarana kakaraeun aduh sarep ieu Panjang wis. oh gagaran Kelas nih kan udah tawuran abring-abringan. Pan bisnis, biasa bisnis. Bisnis naon? Cair duit. Oh, Orang mah teu butuh duit. gila Ini mah teu butuh duit. ini kamarana barudak asal geus araya di dieu cai Di meja teh. Terus apel. apel urang mah tadi atuh Mana tarek di orang ngomong barari. ayeuna di kamarana Orang mah nongkrong. nongkrong we Neng ngilu mah. Ayo kamar. bisnis Ngerau duit teu nih mah. Tarek yang ngabahas di masjid ya. masjid Ayo urang ngarok Bahas piraku Tadi di atuh dieu. atuh luntur atuh ibadah urang bieu nomor. komo aing mah budak ora nomor yang ieu. Usahaan aya ama atuh. Ayo deuk mana dulu mah lain Wah, Iya jeung si ieu urang Udah ya kan duit teh jarang duit. Buat dong. ada si Melibat Ya, nomor kira 1000 jadi 1 juta aing Cabut komo dititah kawin anjing. mere martabak Ayo, cerawat rudak. urang sing salah lama. mana pernah kadang ngarosting. Budak murah ayeuna ampun ayeuna cowok gitu. atau gel Terus urang jailan lah ayeuna. ayo Mane aya jurigan. dar Aing aya asa aya kain bodas. aya Aya lipen inung urang, aya bedah. danana Heuh bae dia mantes tuman keur ditu aing. ayo dan Aing asa aya kain di mana tah ieu. ngomong bicara au Jadi popocongan maneh euy. Jadi popocongan. Jadi popocongan lah. Aing mau lipen guru guru geus ngerokna tereh aja atuh mah bisa atuh aing boleh. namanya bari udut dalam Aing bisi ngabung ieu. tahu kali talian kayak orang ngalengkahna kumaha Heuh, mau eta sok
Jangan ini dangdanan heula. Lipan saha eta? Dipun minum urang. Aduh, kamu kumaha di tayangan anjing. Kumaha lah. Baik lah. Mau bikin hijau. Anjing. Bau. Dia Malam. Teu malam mau lipan mau dikek dia Pak. Malam. Asli ya, Bro. Wah. Anjing eta. Bau anjing. Tong eta atuh. Lewat dia mah. Ada pilek aduh. Dia teh lain permen, lipen kayak sebenarnya kan. Kurang teh capean. Wah, kalau gagal ieu mah. Kalau Tanya. Umuran makin lipan cepel ngeningan. anjing naon? Jauh. Kieu. Kieu. Wadah kita naon? Wadah, cicing. Paya euy lah. Jika pinek kieu mana we di dieu. Kurang digaliano anjing ngorang. Sok boleh. Kumaha teh we sok boleh. Lipan awas teh heula atuh. Orang jailan. Anjing menakeun sare. Anjing menakeun sare. Yo kalau sare wae. Penting. Bela dituan atuh. Kalian. Bela dituan mana mah awak kritik tapi panjang we sok. Anjir teu palu urang sadar taraje tadi hiji. Terusan we. Nu bitoha urang unggul. Dok urang dipaok lapar. Bae lah barudak itu mah da jadi dari pelajaran. Tuh, anjir Ada ayeuna diceramahan ku urang dah heuh ngadon ngaruhnya barudak teh mah kitu nya. Kudu di kieu meh kararapo. Ngojog sepieu bu. Gagah urang bae. Cicing bae. Ku aing adanan heula. Kawan. Bicing nu piara. Ayo ah. Ayo. Urang nanggung dah kok. Tangtungkeun Sia mah ayo bari ngakoler wae jeung nu betah. Iya rapian anjing panjang teh. Ayo juga nu pincang mana mah euy. Gayana kumaha? Cing, tah kitu gayana. Di mana? Di belah ditu we, detik mang urang di belah ditu mah halus. Belah mana? Belah ditu. Ke teuing si ieu sarinya teh itu. Mana teuingan cik urang oge kudu. Mana teh? Moal aman belah mana? Teh ieu. Hah? Ajar. Cik cik anjing. Goblok teuas tinggal ulah terus. Anu jamur. Eta. Kunaon atuh? Kurupuk. Kudu. Bisa ya? Gimana? Ini cobaan cuk-cukan. Cuk. Aisyah. Kelan atuh. Oh, aing. Aduh. Buru-buru. Nah, biasanya baru dak di mana? Sok dina kadung ngajar dogel teh. Ayo ah, gelan aya. Tong acok-acokan leumpang. Leumpang geula we. Kalah. Naon? Kalah tuh itu baru dak kayu urang peulaan heula. Ayo atuh buru. Ayo peulaan. Urang naik. Biasana sok ka dieu. Urang naiknya. Urang naik. Lah, Langsung lah. lu anjing. Ala palu dah. Buru aja. Dia lesot tali nak. Ya aing. Geus mana? Kalau aing sananya pulang aing. Yuk kan pulang aing. Hadi. Awas, Buru aja. Tinggalin. Buka diri. Naik tak kadi langsung. Sekolah. Siap.
Di mana sih? Nah, cing mah urang mah di tangka kadang di deket lapang berarti ieu anjing. Eta sia tong sia mah cicing wae sih. Anjing anjing nu sieun saya menang naon anjing. Urang bagi mata bakat terawat. Udah sieun mah kudu rela berkorban anjing. Teuing cekelan geura sia mah sieun. Ayo Hayu jaya aya naon goblok. moal. Sia mau Di update ayo atuh cek mang urang kita tangka. Aing mah sok sieun anjing. Nah, mana? Ieu mana? Cek mang urang teh. Kemarin ngomong deket lapang, saya tangka kaduk lain. Iya. Naon leutik asuh. Tampok ngerok. Iya, ulah kan tadi hari. Bismillah nya. Bismillah. Sok rok. Akeh heula goblok bismillah heula sia menerus mah teh aya tepak ngerok kungkul. Awas lah ieu. Ieu bah punteun abi. Mata pakada. Heula goblok ngomong wae. Kan nyata mah dikerok. Heuh tekan ajaran ah. Ieu bah. Ieu abi jeung barudak teh bade nyuhunkeun nomor. Kalau meurah. Ieu teh ari ieu teh gimana? Saya ambek goblok. Ayo ieu teh gimana? Ieu bisa. Maksud dan tujuan barudak teh. Tujuan naon? Jadi barudak teh hoyong nyuhunkeun nomor ka Abah kanggo ieu Makau. Anu nomor wae, gadak euy. Abah sia gitu teh. Kalem goblok sia mah. Abah Ieu teh Abah cicing. teh endong ti babe. Cicing mah cicing buah. Gararan deh saya teh ngomong wae hayang Bu. Cuma yang menang duit tapi ngomong wae anjing. Bah. Kieu maksud barudak ka dieu teh. Ieu kunaon ngerokna Eh, anjing jero. siapa? Ongkos dia mau ongkos sieunan. Curiga ku. Bah, Anjing. Abah sia cek coba tanya jawab bae da Abah tanya. Oh, da Abah maneh menurutnya Iya, Bah maksud barudak ka dieu teh bade nyuhunkeun nomor ka Abah teh. Nomor naon? Iya, nomor togel kanggo Makau, Bah. Aduh. Baru loba kahayang we, aduh. Nya bada aya nama Bah, corona atuh gawe hese Bah, neangan duit teh. Jadi kanu kieu we barudak aya nama da kumaha deui. Ieu wios ieu dikerok. Tuh, kerok. Dia jigang kaliman. Tilu goblok. Urang kerok heula atuh di naon ngerok. Ieu mah anjing sasabatur Kalem dekok anyar we. Sok atuh goblok. Kata nomorna nu anggar beureun. Oh, Pan geus biji. Dekok ieu gagah euy nu ngerok. eta anjing Dat cenah. anjing. Anjing. Halo. Ya, anjing cicing euy, cicing euy. Kalem. Kalau musok Bah. Ieu teh nomor teh sabaraha, Bah? Cik Abah carioskeun wios abi mah sieun oge sok carioskeun. 806. Weh. Sabaraha, Bah? 0856. Bah, anjing tong keketuan wae. sieun anjing asuh bae tah. Samuring kaki goblok. Apalagi anjing. Itu anjing baik Kalanya. sia mah koe menang duit goblok. Yang modal aing mah sayang duit. Anjing. Cik naon eta goblok sakti anjing. Anjing. Barudak ka marana euy. Kana labur gitu. Aduh. Wis balik. Adenya. Ade asli. Barudak kalupatan. Kalupatan. Kawat kalalamu asli dah ade. Ade, ayo dah. Sieun ke ayo balik. Manangeun eta teh. Keuna jelas eta mah. Manangeun Sieun. Ieu sieun ngajak balik wae tah. Sieun usahawan curi. Ayo pingsan. Bung sareng euy urang mah. Manangeun. Tong anjing lah. Jalan turun ngagubrak. Capek. Eta anjing kotel kang jebak gitu. Ih, sieun teuing. Jadi nulis kieu Sudah teh nubulan teh duit euy aing mah. duit anjing. Eta da bodas. Nyawa duit. Udah sieun bobodaan yang labu. Debut eta sorangan anjing
Lu ngawa duit juri oge eta teh. Udah sieun atuh tinggal si eta ngajak balik wae. Sieun. Aing balik kumaha anjing? Ya mah ngana lah dinya deui atuh saya teh balik. Eta teh air iman. Air malus teh air. Nginep teh nu balik. Jadi mana kadon juri menang dan lain menang nomor. Saya teh goblok tong sieunan kieu mah. Jadi kayak barudak maneh sieun barudak jadi sieun. Barudak warnian oge maneh sieun. Mata ke mangeus tong ketutuan deui maneh teh kudu ngaringsap. Nya mah mungkin mah. Tapi dah yang menang duit deh atuh mah. Ulah kitu carana sok digawe nu bener. Eta mah kreatif deui nya enggeus cenah. Tengikeun kalau ngomong teh. Centang ge. Beneran mau gawe we. Oh, Jangan pikiran. jangan duit halal. Itu naon kitu mah budak-budak juri. Tapi dah Eta si Cah ya sieun si anjing. Jeruban di situ.